iya pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu ya perlu karena hangeuh perlu dikumpulkeun ngariung we di dieu kaos nu gelo ngaharuleng we naon Gak di kira-kira saya mong diuk di dia mah golah jeung sate golah ta aing mah pindah jeung dunungan ta diuk lagi di dia ta anjir aing di dia mah sengit deket dunungan mah sia mah bau waduk ani ta juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok heeh sia tah mah kitu tempo aing leuwih pindah ka itu main we kalakuan aing aing mah kenjang pepilon kana kalakuan aing cicing mana mah ya Gusnya sia teh Gus emang aing Agus apa salina Gusti dah tenakeun tik dah tenakeun aing mah Gus tuh genah sakitu pan rawasan kitu mah menitara latih sajing apun meuni kumaha nya meuni teu ngabejaan waduh meuni teu ngabejaan ka urang teh amit-amit meuni kitu apaan sidik urang teh ka maneh teh nyata ngepen tapi maneh teh ngabejaan ka urang pada jeung bedunungan ke teh meuni kitu jadi man teh bade naon ieu teh diuk teh darepeun Gusti gini Gusti di dieu teh alhamdulillah gini Gusti di dieu teh gini aya Gusti upami teh aya Gusti panginten abdi teh beungeun waktu sia teh ngomong teh make we ayo kararagok teh ya heuh da ieu mah teh baheula ge make we aya naon ieu teh Gusti pangna dikumpulkeun teh urang teh aya perlu kitu iya nih kasar anjing dah sarua kasar ulah kasar anjing oh hilap anjing kasar hilap Gusti teh kontrol eta mah abdi kebiasaan baheula kerja di preman di mana di Rancasari dah eta mah preman nahaon atuh aya nu sieuneun ka maneh bara-bara nu sieuneun abdi nu sieun ka batur beak digebugan wae sia eta mah teh jadi teh pada ka mana Gusti ukaula teh kautus mangu utusan ratu ngemban amalat raja bade ka mana nyaeta urang terek init ka negara Amarta negara Amarta nya bade naon negara Amarta geus ngahina ka negara urang raja Amarta Yudhistira geus ngahina ka raja urang kitu deuh dikagok jaji ge ngahina kumaha apaan Amarta teh hajat ngawinkeun saha lain ngawinkeun Amarta teh pokona hajat teh wataun teh sok diayakeun hajat samrat nyata persembahan ka Dewa Surya eta lajeng tah kabeh raja-raja teh dionang lintang ti raja urang anu teh dionang kitu urang ajar atuh upami kitu kumaha urang serang maina nyeta eudeuh jadi kabawakeun aing menular kaden gitu mah manolar Gusti si eta mah kade Gusti ulah kikituan melola cicing nada teu lompatan tadi ge cicing bau sudah ini jempe pekedi mah tuh jempe mun teh tadi jempe kitu da abdi mah jelema na nurut lamun cek dunungan jempe jap abdi mah sungut teh cara ngomong deui abdi tara si eta mah bageur ayeuna mah lamun si itu ditita jempe teh hayo we ngacomang segala diomongkeun abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan jempe jap sungut teh kalau dikangkut abdi saksina ge cara ngomong deui abdi mah tara si eta mah tuh si itu ditita jempe teh hayo we segala diomongkeun abdi mah moal cabut sia nu gandeng udah pindah teuing sia teuing meni serba salah aing ongko aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae da sia gandeng wae gandeng kene Gus ditarik ngalawan abdi mah launan ai tapi karena malang gitu sia kadunungan teh kapret sia wae
nya ditakis. Aduh, ngalawan kaing Sana ngelawan ada kepret yang nyeri. Yang ditakis. balik-balikeun si ngomong teh Da tadi balikeun mah tutung. anjing meleleh omong sih eta mah. kadeu botak hayang ditonyong wae Sia banget tidak apukat gitu si goblok. nyebut apukat kaing jadi kaing matai kuda tah wayahna dina waktu ayeuna teh urang terek perang jeung Nagara Amarta bade perang uluh Siapkeun tenaga. anjir siapkeun tenaga jeung pikiran sabab anu dilawan ku urang-urang Nagara Amarta janaraga unggul Ya, bikeun kaing. Dah, kas nu heueuh we. Waduh goblok ya waduh cia dugule budak dugul kudu diteke Kasaha sih nyebut tunggu deh. yang adu dugul Oh, juga teh kaing. baru kana jabring di manehna gak geuleuh si anjing tuh Ketika Kersen teh. Nah, yang mana? kayaknya mam naon sia ngekeun lamun dina inuman aing Coca-Cola mane Fanta si bir Wah, hebat. denungan abdi teh manis situ naon cing naon ciki anjing Masya goblok kan deh, nak hoge berguna sih teh. Dalam usia teh ki mararajan goblok. Ele, wayo. Ele. aduh lamun tina mobil aing Pajero anjing halus si ieu maneh Avanza Anjir, baik. si budeg anu bawa pantauan mah si mah ieu da budeg Angkot jadul. anu bawa pantauan teh puso mobil box tukangna dunungan atuh toronton Wah. si itu naon cing naon pasaran aja Nada pasaran oge berguna sih goblok. Heeh. Kabina-bina teh kendaraan terakhir Aisyah modal rek dapuskeun kana drum. Hahaha, bener euy. Karasa ku sia-sia. tapi bener anjing aduh lamun tina bendera tina bendera anjing aing mah nasionalis bendera Indonesia si ieu mana bendera Amerika si ieu benderana teh jauh pisan bendera kutub dunungan atuh bendera Malaysia situ naon cing naon kertas semen anjing kertas semen dikitu-kitu anjing marukana bendera Hina sia goblok, cetek ka bener-bener teh. hakan anjing kertas semen ku sia aduh gas siapa ku di atas ku di lamun tina orai aing orai kobra anjing halus aing aduh maneh orai sanja sia orai nu budeg naonnya orang nu budeg apa orai cai masih bae lah Rek kadut. dunungan orai kadut situ naon cing naon dipacok orai anjing karunya dibawa ke rumah sakit teh sanggupun
dibawa ke bengkel diomean buuk na dibayakeun anjing Masih aja kami nama gus sama mau kalau kena pinsi anjing sedih. Ngambak. Kena teuing sedih. aduh Gede amak nama saya. aduh anjing ngeri kulit beteng anjing gus satu gus acar anjing aduh aduh lamun tina kanyut jorang sakunya kanyut henteu kanyut batu jorang pana ya kanyut kunang nya kanyut na punuh kanyut na tarang lahir kanyut tuh teu jorang kanyut mah aing kanyut domba maneh kanyut sapi sia kanyut reungit wanya reungit aya kanyutan ya ning anakan anjing aya anakan naon dirinya dunungan kanyutna syahe situ naon cing naon kanyut burut anjing Tuh amok tuh. Ngas, naon sedeh Nyebut burut. nah Kayak abdi amang kade teh ka Mariuk mana cek orang Mariuk teh burut. Pan abdi eraon. rek naon Pengen dibuktikan burut ente na. Aduh. sok Ajar kena. Naon Gusti? burut Abang kena biwir tadi wengkul letah tadi obras. tetulangan Kumaha aing ngomong. Kami na teh pajarkeun aing burut cek urang dia mangani di dieu teh loba babaturan sia teh. PWG teh di pamanukan teh kabeh teh babaturan aing. Lamun aing ka dieu burut-burutan aing eraeun. rek naon Buktikan sia aing burut teu na. naon Sok, coba kanyut aing, udah. Sok. Coba kanyut aing, coba. Pasrah. Biji pajarkeun nya kanyut aing burut. Ayo coba. benar Sok, demi memperoleh kebenaran. Aing ridho dicoba kanyut sia. cik hayang nyaho bae bener sia burut Masuk. cik Lain nu eta belagu. Eta mah palangkakan. Beh tengah saeuting. anu iya Lagi kita dikeun sedih. Ini ngejengak sedih. Nah, eta pas. oh iya Nyante. Nya, we leutik cek saya gede atuh si teh kain teh gede we burut aing mah teh gede si teh sok. Mina teuing. Enak itu dioprek teh naon teh. Itu naon dicowok teh naon teh. Naon tuh naon teh. Naon tuh atas satu at. kita geus kieu tapi ngajedog anjing Udah enak. aduh Gusti abdi hayang ngabalas Gusti. apa ya? Sekali mas. Oh, Sia. naon Aing diberi kesempatan kununungan. naon Sia mah tina bobak non teh tina non. Tina mobil, tina mobil jorok, tina kanyut jorang sete. maneh Aing mah tina deungeun sangu. naon Kumaha aing we? naon Tina babat. babat Hah? aing Kira goblok sing aing terakhir. Donongan abdi babat raweuy. Dia. Si iya babat doma. Si itu babat ucing. aing Tah, lamun sia babat nanti nyata babatok sia kudu ditinggal wae. Tapi nateuing sate sok sate. geus Tuh hampura. Nah, aing mah macem-macem ka aing awas ya ku aing tuh mah. Aduh ning. Nah, sia naon tuh geus atuh suci atuh